Sampurasun paramita sadaya mangga wilujeng patepang di Salengabah Garut dina acara dongeng samemeh sare anu bade dikapayunkeun nyaeta judul na Sakadang Peucang jeung Sakadang Buaya. Abah Oo jeung si Utun geus siap. Geura mana si Utun teh nya? Tun. Kulan. Ka dieu Tun. Bade aya naon, Bah? Ka dieu geura urang ngadongeng deui jeung Abah. Dongengna geura dongeng ayeuna mah beda Tun. Dongeng naon, Bah? Ayeuna Utun geus apa Tun kana buaya? Acan, Bah. Ai Sakadang Peucang apal? Acan, naon Sakadang Peucang gitu? Ai Sakadang Peucang mah kasohor katelahna teh wah cerdik pinter. Ari buaya mah galak, sok disantok wae naon-naon oge. Sakadang Peucang mah teu sakalian nyantok oge, langsung diteureuy. Kumaha dongengna kitu, Bah? Nya geus sok dengekeun. Ieu hiji waktu Sakadang Peucang teh rek meuntas Tun. Kana wahangan manehna teh wah. Wahanganna teh gede, beureum meuntas teu bisa jeung jero jeung loba buaya. Ngan ku sabab manehna mah tuh aing kasebut Sakadang Peucang teh tuh katelah pinter, cerdik, loba akal. Manehna rek meuntas susah. Daweuh cukang aya buaya digeroan si Utun teh. Hena si Utun kancil Peucang Sakadang Peucang buaya. Tu buaya an harita meni halipeut ningali Sakadang Peucang teh wah ieu dahareun kaula ieu. Genut ke ieu lintuh ieu. Wareg. Oh. Anjeun teh rek ngakan kaula Sakadang Buaya. Nya atuh Sakadang Buaya. Geus lapar ieu. Geus sababaraha poe teu manggih hakaneun aya anjeun Sakadang Peucang. Oh. Ngeunah temen. Oh kitu Sakadang Peucang. Ari kitu mah atuh sok atuh boga sabaraha urang batur sok cenah ngajajar geroan. Urang bilang ku kaula Sakadang Peucang. Ari tuh harita Sakadang Buaya barang kitu ngageroan baturna. Hei batur-batur. Yo aya hakaneun. Sakadang Peucang. Sok cenah ngajajan nasina dibilang Sakadang Peucang. Sakadang Peucang teh nya sok ngajajar sok. Kaula di bilang dihitung aya sabaraha hiji batur maneh. Jadinya tuluy si buaya teh ngaberes di sisi belah dieu nu ka sisi belah ditu ngajajar. Harita tuh
kadang pecang tuing mimitian ngitung na buaya nu mimiti ditincak 1 2 3 4 5 jeung saterusna tapi we ka sisi barang nepi ka sisi teh nuhun kadang buaya ulah geus ditulungan ku aranjeun atuh sakadang buaya barang merengeuh kitu teh manehna teh sadar geus katipu ku kapinteranana geus katipu ku kacerdikanana sakadang pucang tungtungna mah harita teh ngaharulang ai sakadang pucang atuh harita barang geus kitu mah geus nganuhunkeun manehna joget bari seuri maraneh teh geus katipu sakadang buaya ku kaula bisa mengentas ya nuhun ayo atuh beretak harita manehna lumpat nepi ka manehna teh lumpat geus sadar manehna teh lumpat luncat bukat ku tarik teuing lumpat ka parana totos parantos sakitu nah bangun sakitu dongengna sakitu we tun kaburu lompat ka parana totos parantos sakitu paramita dongeng abah kalayan anu judulna buaya bisa kadang pucang atuh nuhun anu parantos ngartoskeun anak kana ieu dongeng parantos ngaluangkeun waktos atuh ulah hilap paramita sadaya mangga pananganana atuh tempoana diangkat ka luhur pencet tombolna nyata didinya aya subscribe-na tah kitu wae nya hatur nuhun ka sadayana palamita mugi atuh urang saya sadayana dipasihan panjang umur rahmat salamet layan sehat walafiat pinuh keberkahan sakitu ti abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.